Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puja sareng puji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos nasihat ka urang sadayana ngampirang-pirang kanikmatan teutamina nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana tiasa bersilaturahmi, bertatap muka dina acara tolak ilmu. Mudah-mudahan ririungan urang ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat sareng salam mugia dicurang limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargina, para sahabatna. Oke, mudah-mudahan kaum sadayana sebagai umatna, mudah-mudahan jaga dia yaumil kiamah urang sadayana kenging syafaatna. Amin. Para jamaah, para hadirin, para kasepuhan, para bapak-bapak, para pemuda anu sami-sami hadir di tempat anu mulia, anu sami-sami Gusti Abdillah hormati sareng dimuliakeun boga Allah Subhanahu wa ta'ala, maparinan panjang umur, maparinan kasalamatan fid dunya wal akhirah, sareng dijembarkeun rezekina. Oke, teh hilang ka kasepuhan urang, ayo urang doakeun para kasepuhan urang ieu
diberikan kesehatan panjang umur bersama akan anak selaku Ketua DKM Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan serta diberikan panjang umur. Kehilang Pak Samapura, Bapak Haji Mas'ud, oke, Bapak Kusni, oke, sami yang bersifat dihormati anggota PTN Sawo Bapak Otong, oke, sadayana para kasabuhan, oke, Bapak-bapak hapunten aminah disebutkan. Namun insyaallah termirana rasa hormat sareng taklim isim abdika para hadirin sadayana. Sedajana dilajengkeun kana pangosan dipayon cek abdi nyuwunkeun hapunten sareng dimaklum tina sadaya kasalahan sareng kagilanganana dina nerangkeun dina macakeun ieu hukum-hukum Allah. Karena cek abdi manusia biasa terlepas daripada salah-salah dosa. Al-insanu mahalul khoto'ul dosa. Manusia tidak akan terlepas daripada salah dan lupa. Tapi insya Allah kesalahan manusia ketika yang dihampura tina kesalahan sareng dosana nyaeta seberkeun istighfar ke Allah, taubat ke Allah, insyaallah dihampura. Urang lajenkeun kana balagan muka mari masih keneh dina seputar fikih, ngabahas tentang masalah fikih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunqidul wudu'a masukubuli adamiyyin aw duburihi minhu aw min ghairihi bi batil rohati wa utunil asabi'i kabiran aw sabiran walahu mayitan. Wa yukidul wudu'a lan ngabatalakeun ing wudu masuk kubur adamiyyin apa nyabab liat belah harap manusia au duburiha atawa dubure adami minhu saking wong au min ghairihi atawa saking salian wong ibatin rohati kalawan jero dampal leungeun wa butunil asabi'i lan jero pirang-pirang amok kabiron au sagiron hale kang gede au sagiron atawa kang cilik. Walau waladahu lan sanajan iku anak wong, walau mayitan lan sanajan iku mayit. Sakitu heula. Can beres nerangkeun anu ngabatalkeun kana wudu. Sebab eta wudu syarat sahna digawe sholat, berarti tina wuduna kudu dijaga. Tina naon? Tina anu mata kabatalkeun kana wudu. Sebab lamun urang teu terang kana batalna wudu bahaya. Di antarana anu ngabatalkeun kana wudu wa yulkidul wudu'a masukubuli adamiyyin. Batal wudu kusabab nyabak naon? Kubuli adamiyyin, nyabak barang manusia.
anu beulah hareup. Bobogaan manusia anu beulah payun tak eta kubul, cek bahasa Arabna kubul, mun bahasa Sundana mah parah. Parah. Bagus bahasa Arab mah kubul bahasana, namun cek bahasa urang mah bahasa Sunda. Bahasa Indonesia mah mending Melayu mah nya rada sopan. Bahasa kolot oge rada sopan, larangan. Nah, bahasa laranganna cenah. Boga ngaran kitu eta. Isi itu disebutkeun ngaran. Rada mending. Tapi lamun bahasa preman mah lain deui. Beledak bae disebutkeun ngaran. Eta bahasa Indonesia mah alat kelamin pan teu hareudak ngupingkeun lagi nya ceuli teh mah alat kelamin eta endah. Bahasa kolot larangan endah. Bahasa budak mora upami gagaduhan pamaget atuh Nabi gagaduhan istri eta disebutna kubul umumna, tapi upami khususna ngaran masing-masing. Upami pamaget zakar, upami awewe parji. Nah, bahasa Arab ya eta zakar bahasa Arab, parji bahasa Arab. Kubul umumna baik nu awewe maupun anu pamaget eta kubul. Tah jadi lamun urang kanu wudu, urang nyaba kana larangan urang, tah eta batal wudu. Tapi nyababna ieu ku jero dampaleungeun bibatini rohati, ku jero dampaleungeun. Jadi anggota badan urang ieu dihukuman ku agama. Dihukuman tina mulai panangan, terus kaki, terus larangan, terus muka, sadayana dihukuman ku agama. Dijelaskan, dibawa, disebut pikeun dina masalah ibadah taqarruban ilallah dibahas, karena larangan-laranganna dibahas ku agama lain dorong ya. Bab itulah kudu bersih ketika orang menghadap Allah taqarruban ilallah dengan cara sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan sholatnya eta taqarruban ilallah, deket ke Allah. Konggo dina palebah sujud bah ya. Urang ngarasa teu aya nanaonan sujud ujruk ka Gusti Allah kanu maha tinggi, macan aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya puji nage ka Allah keur sujud, maha suci Allah anu maha luhur. Jeung abdi muji ka Allah. Tapi terkadang dina salat urang tujuan taqarruban ilallah deket ke Allah, tapi hate masuk jauh eta ku teu ayana khusuk teh. Tapi lamun ayana khusuk insyaallah ngarasa deket jeung Allah. Urang cacarita keluh kesah urang yang dibejakeun ka Allah. Iya kana udua iya nasta'in abdi ieu ibadah ka Allah diminta tulung ka Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan abdi jalan anu lurus. Jalan anu mana sih jalan anu lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat
nikmat atas mereka jalma-jalma baheula anu parantos diselametkeun ku Allah tah hayang seperti jalma kos kitu jalma-jalma baheula anu parantos kenging kanikmatan ti Allah hidayah salamat tah urang hayang ditunjukkeun terus bahwa urang ieu loba cobaan hirup teh di dunia loba cobaan anu mantap ngagelincirkeun urang kana narakana Allah disertai selalu dan selalu digoda ku setan ila yaumil kiamah karena orang kudu perkuat keimanan orang keislaman orang akidah orang ke Allah melalui tolab ilmu insyaallah lamun tolab ilmu hati orang ketika jauh bakal deket deui bakal eling deui ke Allah orang ngerasa jauh selama iya orang ngerasa salah tahdina sholat taqarruban ilallah di nilai tina wuduna heula lamun wuduna bener sholat lagi bener di antara eta batal lamun nyabak kubul larangan baik anu pribadi urang au goirihi au min goiri atawa larangan selain larangan urang boga babaturan ya dikeupeuh dicabak walau sahwan ngahaja atau tengah haja tetap batal tengah haja iya cenah tetap batal ya masalah pembatalan wudu mah walau sahwan atau dipaksa, hai coba awas we. Dipaksa kapaksa bukan kehendaknya sendiri, ya. Baik eta memegang kemaluannya ataupun kemaluan orang lain bukan keinginannya tapi ada paksaan mungkin itu diancam tetap itu batal wudu. Kabiron au sogiron rek gede tajal mana berikut barangna gede au sogiron atau budak leutik orok nah eta tetep batal entos boga wudu teh ya coba cek ya. Cek mantri ge mun aya disunat diseleh-selehkeun gitu panteu daekeun nyerehkeun sorangan mah aya diselehkeun urang diseleh-selehkeun dicabak urang boga wudu ya sanajan budak leutik orok budak leutik nah eta batal padahal mah hiji anak urang kadua budak leutik marek anak urang pribadi padahal mah anak urang ya atau anak batur tah tetap batal komo boga urang mah pribadi nyabakna ku jero dampaleungeun nyabak tapi lamun lain ku jero dampaleungeun mah sebatas ieu tah ieu kafai lamun ieu mah lain hukumna tapi sami bae ku wa butunil asabi atawa ku jero ramo ari dampaleungeun mah ieu sakieu ieu mah teu nyabak ieu mah jero dampaleungeun mah anta ramo tapi ieu doang ya batal atawa ieu doang nyabak tungtungna batal ieu teu jadi dua hukum ya jadi dampaleungeun eta sanes sadayana aya dampaleungeun mah sebatas kieu baik ku ieuna batal jerona atawa ku jero ramo nah ieu jero ramo kumaha lamun luarna tah eta teu batal ateu akawawa ku dongkongna teu naon kan kurang mirasanya oh tepangna teu batal sanajan sampai ka ledeh ge tah terus ya, tak gitu kan. Tapi kurang mirasa lamun ku ieu ya. Teu kacer ieu ya, seperti dicikikeun teh ya. Ya. Batal. Ieu jero ramo wa butunil asabi'i. Lamun ieu bibatinil rohati ieu.
sarua bae rek ku ieu teh kagarona atawa arek ku ieu atawa henteu kabeh hiji tetep bae. Upami alim batal wuduna ku tonggong nata iman. Eta mah rek boga sorangan laranganna ata Nabi boga batur. Baik eta mah gede, budak dewasa, sogiron atawa budak leutik. Walau waladi sanajan anakna. Tadi teh ya. Bahkan walau maitan sanajan bobogaan mait ieu bangke gitu ya. Urang boga wudu. Dicabak atau kacabak. Lamun bahasa dicabak berarti ngahaja dicabak. Lamun kacabak berarti tengah haja. Walau sahwan sanajan tengah haja. Yakin nyabak, yakin kacabak batal. Ulah aya alasan ih tengah haja ieu teu aya tina pembatalan wudu mah. Tengah haja. Tapi lamun atau poho lah tengah haja ieu atau poho ieu tapi yakin nyabak batal. Dina wudu mah tapi lamun dina puasa lain deui hukum. Sanajan saep sateko eta cai. Tengah haja hartina poho bener-bener poho. Dunya sangu saep sasangku ya, tuh dina puasa mah bener-bener poho ya geus seueuh karep ingat rezeki minallah terus kan bae ya ulah ieu kagok cenah teu ngaji eta mun kaok kana puasa ieu kaoknya atuh dihuapkeun deui atuh batal eta geus eleh tah jadi hukumna kitu nya hook lamun urang teu nyaho kana lamun teu ngaji urang hook kana ibadah aturan teu batal nya kitu nya rajuna malah kagok cenah atuh batal hook eta bulan Syawal ada henteu modoan seueur ya kodon puasa urang ya seueur ketika bulan puasa nyaeta seueur anu teu kapuasaan ku urang tapi rarasaan teu daek kitu urang modoan parung nama eta Allah poho cukup aya bab kodo lamun teu dikodoan tetep di akhirat jadi tanyakan nya disiksa makana ayo ya sabari ayeuna lah ti ayeuna urang ngodoan puasa anu baheula teu puasa niat karena Allah kan niatan tapi nanti penting isuk kamu balik bulan Mulud mah bulan Rajab eta karampit ke bawah nya kodo kabayaran ya. Puasa wajib nya puasa sunnah ka bawah pahalana lamun niat kodo tapi sabaliknya lampu urang kodo seueur kodoan puasa seueur tapi urang niatna puasa mulu tah eta hanya puasa sunnah eta tetap kodok mah teu ka bawah. Wallahu a'lam sudah nagih ya. Buat nama teu tarima. Coba lamun diniatan kodok lumayan eta. Karena ibu-ibu istri-istri urang ketika masuk rajin bulan Rajab niatan bae teh niatan puasa kodok wajib bae gitu ulah. Yakin ka bawah eta jeung katerangan para ahli ulama. Walau mayitan sanajan mayit tetep baik. Terakhir ya ditinggalkan ku pamajikan kumajinya mau nyabak deui nya, bener-bener nyabak. Ya. Ya diempok-empok. Diempok-empok atawa istrina ka suamina. Terakhir ya mau nyabak deui. Kerugaduhud sanajan maot gitu saya mah ya remnya apa tah berarti ngahaja tawa kacabak tah tengah haja tapi yakin kacabak eta batal wayan ibad ieu mahram tadi waladihi sanajan anak mahram baik anak anu gede maupun anak anu leutik sanajan mahram ieu mah
tina masalah kubul mah anu kacabak sanajan mahram anakna atawa salakina wa yukidul wudu'a lan ngabatalakeun al wudu'a ing wudu atiqau apa fa'antal atiqau basyaratai rajulin wa mu'atin kabiroini apa fa'antal kulit roro wong lanang lan wong wadon kabiro ini kang gede sakarone ajnabiya ini kang saliat karone bila hailin kalawan orang anak panghalang ila zukron angin kuku au sya'ron atau bubu au sinan atau huntu au juz'an munfasilan atau sawiji juz kang narima pisah jeung bakal deui kudu nyaeta sabab patapal kulit lalaki jeung awewe patapal kulitna lalaki jeung awewe kabiro ini dua nana balik gitu ya dua nana balik tapi mafhum patapal kulit lalaki jeung awewe tapi dua nana teu balik nu hiji balik dewasa nu hiji budak leutik tapi lalaki jeung awewe teu batal gitu kieu mah batal sote patapal kulit lalaki jeung awewe kabiro ini papada balik dewasa bari ajnabiyaini bari batalna eta lalaki jeung awewe tapal kulit balik duanana jeung deungdeungeun duanana ajnabiyaini teh deungdeungeun lain samahro deungdeungeun ari lain deungdeungeun mah adik teteh emak eta mah lain ajnabiyaini berarti sanajan dewasa duanana ya mana dewasa atuh ngaranna emak pasti dewasa anakna dewasa geus balik atawa geus umur 20 tahun geus rumah tangga balik anak jeung emak balik kan kabiro ini balik duanana dewasa duanana tapi lain ajnabiyah ini lain deungdeungeun duanana tah eta mah teu batal aya jeung mahromah eta mahrom jeung deungdeungeun bahkan cek urang ilaharna galina kupedah deukeut turunan cek urang mah eta dulur tapi cek hukum mah eta deungdeungeun ke dibayun ya anak bibi anak wa eta geus kaasupkeunna ajnabiyah ini cek hukum mah cek sarah bibi anak bibi lah anak bibi anak wa komo kadituna ya anu katariku nyaeta kadang katariku minato ya, keluarga minato doang nam dulur aja eta nah, dulur eta bahasa dulur cek urang mah doangna deukeut ya tapi cek agama mah cek hukum jauh eta geus ajnabiyah ini hatina geus batal wudu ya. Batal sote batal kulit lalaki jeung awewe dewasa duanana atau balik duanana bari deungdeungeun duanana bila hailin patapal kulitna henteu aya hahalang atuh ngaranna ari aya hahalang lain patapal kulitnya tuh patapal kulit berarti antara kulit jeung kulit ada eta mah sanajan nyabak bahasana tapi teu patapal kulitna aya hahalang ku baju ku samping ku tiung tebal atau salaman kehalangan mau kena dengan terseraya dengan salamannya pemuda ke orang tua salaman ya. Tapi ayah halang mau kena atau kan patapel sanajan nyabak karabak kacabak ke patapel kulit ayah halang tebata. Oke ila zufron aw syaron
batal sote patapal kulit lalaki jeung awewe anu dewasa duanana bari deg-degen duanana sabari teu aya halang jeung selain zukron kuku. Kuku eta henteu batal sanajan patapal kulit sanajan teu aya halang teu aya kain eta kuku urang nyabak karena kukuna yakin panjang ieu kukunya panjang amat. Tapi kukuna anu dicabak nya jualan kuku gitu nya. Eta teu batal eta. Atawa istri urang kukuna paranjang. Coba ningali kukuna, ih panjang amat ieu. Coba dipotong, dicekel kukuna urang boga wudu. Ya. Eta teu batal eta. Tapi lamun leungeun mah nya pandangan anu kacabak tah, kacabak kulitna batal. Tapi lamun kukuna mah ieu paingan ieu karasa unggal puting ieu. Ai manis sok-sok pareunih tongkong. Bari nyakaran. Kukuna paranjang. Coba ieu potongan ieu. Dicekel kukuna. Sok nyakaran eta nya. Ai manis sok teh subuh. Pareunih tongkong naon. Jadi teuing. Tah eta henteu batal. Kuku mah sanajan teu aya halang, kuku henteu. Oge, au syarat atawa buku henteu. Bisi ku hayang-hayangna nyabak ka pamajikan, ku ulang balau da boga wudu. Ya. Rabunna bae cabak. Sayang, ya. Bapak, ayah masih dulu ya. Awas hati-hati di rumah. Henteu bukna mah henteu, teu batal bu. Makanya ku upami hayang-hayangna nyabak gitu. Buukna henteu, tapi upami kulitna mah patapal kulit. Ausinan atau huntu henteu. Nah huntu. Ku hayangna nyabak ieu sepenangatan anyar ieu nya. Teu tahu kangen da teu hayang bae nyabak teh ya kumaha sok ojang. Komon leuleumpakan balik ini pulang di setengah tahun atau setahun sekali pun eta sono lembang balik deui tawa boga wudu gitu nya da eta upami huntu henteu ku aya hayangna nyabak ka pamajikan atau kuku coba hayang nyabak nyengir huntuna ku hulak mala wudu gitu nya huntu henteu. Al juz'an munfasilan atawa sawijijun anu narima kapisah eta teu batal. Naon bae eta mah? Anu geus potong geus lesot. Gitu eta. Seperti zakar tadi teh ya. Ike zakar mah lawakan dihukum anu bisi. Naon bae eta mah bisi pandangan atau naon ceuli anu potong ieu. Ieu ceuli saha dicabak. Ieu ceuli saha ieu ceuli juz anggota badan anu dimakan ceuli pamajikanna boga wudu. Tah eta saja ceuli pamajikanna lamun can buntung macan copot ieu ceuli sa ieu ku wedal sabari dijewer teh atuh batal tah. Tapi lamun geus kapisah ieu ceuli sa. Bari ceuli pamajikanna tadi meunang nyuwingkeun sabeun kacoplok rosa. Eta mah teu batal. Tapi ingat batal teh syaratna tadi patapal kulit lalaki jeung awewe syaratna hiji kabiraini pada balik duanana, syarat anu kadua pada dengdeungeun duanana, dengdeungeun jeung teu aya hahalang. Eta. Tah ayeuna kumaha lamun kadulur lain kadengdeungeun seperti ka anak, ka emak. Jadi mun mahram teh mah mahram, artina mahram nyaeta anu henteu batal wudu seperti emak, ibu ka anak lalaki sanajan sabaraha. Tah jadi ari mahram eta anu henteu batal wudu. Bahkan haram dikawin. Setiap mahram lamun disebutna mahram eta henteu batal wudu hukumna gitu bae. Jeung haram ditikah dikawin. Setiap henteu batal wudu hukumanana nya mahram. Setiap henteu batal wudu berarti teu meunang dikawin.
mahram. Sabaraha mahram? Urang mah meureun ka nyaho urang hiji anak meureunnya, terus kadua sade nya. Nyaho anak doang mahram teh atawa mitoha kan sebatas itu. Ternyata mahram urang ulas deui bisi ka kebelan poho deui. Sabaraha mahram al-maharimu ihda asyrata. Mahram eta aya 11. Aya 11 berarti ada 11 orang yang tidak batal wudu dan haram dan tidak boleh dikawin. Ada 11 orang. Suruh amat eta, hayu urang hiji-hijina sebutkeun saha-saha eta. Cek teu dieu wahia al-ummu nu kahiji nyaeta ibu. Ibu eta mah urang mahram. Aya 11. Hiji ibu berarti mahram eta teu batal wudu. Setiap teu batal wudu teu beunang dikawin. Sanajan mana orang keneh kawin. Tapi zaman kuari sok nyalawadi sok aya bae eta nya hayang viral atau apa sok aya bae ya emak ujung anak boboh gitu nya bahkan kekeh eta hayang kawin jam boboh dari gitu pan sok aya eta aya medsos mah kuari aya eta menang. Nah itu hiji ibu orang buka emak, orang buka wudu mereka masjid papangi di ibu orang. Assalamualaikum mereka masjid cium tangan, teu batal. Balik di masjid, assalamualaikum cium tangan, ngecak udah teu batal wudu, nya pakura terus. Ibu. Nu kadua wal bintu anak awewe. 11. Urang gaduh anak awewe gaduhnya. Ya sanajan tos balik atau tos berumah tangga anak awe itu batal ketika panggil jeung urang arek we heula nya salaman orang mereka masih itu batal yakinkeun ulah mah perkara yakin anak awewe anu katilu wal ukhtu dulur awewe urang boga dulur awewe teteh atau adik eta dulur awewe tapi salia ya salia kadang kan dulur teh disebutna kadang dulur aing tapi ada salia batal dulur Jawa ieu mah wal ukhtu dulur awewe baik eta teteh luhureun urang atanapi adik urang hadapan urang dulur awewe eta teu batal ka teteh ka adik anu geus balik teu batal berarti setiap teu batal haram dikawin ulah sanajan boboh ka ari guli sing kuat teh. Alawading kuari mah sok. Aya bae. Urang tanda kudu boga ieu patokan. Wal ukhtu nu katilu dulur awewe. Anu kaopat wal ammatu bibi. Saha bibi? Adina bapak urang boga bapak tak bapak urang boga adi awewe adina awewe bibi tak eta teu batal sebatas bibi berarti anak bibi eta geus lain cek agama geus ajnabi ya ini anak bibi sebab teu aya pantaran hanya sebatas wal amatu ya bibi adina eta bibi adina bapak awewe teu batal ulah mah udah yakin berapa sampai jauh ya adik bapak bisa berikut sholat buka wudu teu batal wal kholatu anu kalima uwa saha tetehna bapak urang atau emak urang gitu nya teteh teu batal kumaha lamun ka anakna cek hukumah nyata geus ajnabi ini deungeun cek hukum cek agama tapi lamun cek urang hukumanna dulur eta anak bibi nah anak uwa
Dulu ulah kagawe tah. Bisa nyetrum doang. Bisa nyetrum. Tapi listrik nyetrum ge hayang, suka pada suka kawinkeun. Meunang cek hukum. Meunang sebab selain mahram ajnabi aya geus teu batal wudu cek hukum mah ngeun goreng cek hukum urang. Di bae dulu kawin bae. Orang dulu digoreng gitunya. Goreng cek urang tapi cek hukum mah halal meunang. Artina geus batal wudu. Anu kasabaraha eta anu kalima nyaeta wa bintul akhi. Mahram eta aya 11 anu kagenepna nyaeta anak awewe ti dulur lalaki. Da eta teu batal eta. Anak awewe ti dulur lalaki. Urang boga dulur ya adi atawa kakak, eta kakak urang atawa adi urang, teu boga anak awewe geus balik parawan. Da teu batal eta. Seperti abdi nya kasih cacat harus balik teu batal. Ka anak teteh atawa ka anak adi. Tapi lamun ka anak bibi mah tadi teh sejauhnya batal eta sebab eta aya di dia. Hanya sebatas makna bibi atawa uwa. Da eta teh batal. Jadi ngeunaheun urang ari nyaho kana hukum ketika boga wudu teu kudu repoting ada wudu. Yakin salat terus. Nyabang Quran maca Quran teu kudu masyarakat. Nah, urang kudu nyaho kana anu mantang ngabatalkeun kana wudu. Berikut eta di antarana nyahokeun kana mahram anu teu batal wudu. Jeung setiap teu batal wudu teu meunang ditikah. Anu kagenep, anu katujuh wa bintul ukhti. Anak awewe ti dulur awewe. Ari nu tadi manu kagenep anak awewe ti dulur lalaki urang nya. Ti kakak urang dari urang ti dulur lalaki urang bukan awewe. Ieu mah anak awewe ti dulur awewe sarua bae. Eta mahram hartina teu batal wudu. Ka anak teteh urang resep bogoh geulis atau kumaha pasti kena ieu. Kudu aya dasar agama patokan agama gitu. Makana lamun muji hawa nafsu mah hawa nafsu ulah-ulah ke anak teteh ka adik teteh ka teteh ka adik ge urang muji hawa nafsu mah lamun dasar agama aturan agama diatur bahaya berhubung urang diatur ku agama ieu teu meunang ieu meunang gitu nya. Nantah urang lamun nurutkeun hawa nafsu dola adik geulis awewe eta adik geulis teteh geulis bahkan mah geulis ge ditu mah ditu bogo hayang gitu. Tapi lamun teu boga aturan agama atuh geus ades. Bahkan boga aturan agama ge ari teu bisa nahan hawa nafsu mah atuh anggus. Dairo anu katujuh anak awewe ti dulur awewe. Anu kadalapan wa zaujatul abi. Nyaeta pamajikan ti bapak. Ari teh pamajikan ti bapak atau emak atau buku mama sepupu tadi teh mah urang mah pribadi mah teu batal ieu tos ngahijikeun nya. Ieu pamajikan ti bapak berarti mater teu batal eta. Senajan dungdungeun eta tadi ge dungdungeun ieu. Dikawin ku bapak jadi mater jadi pamajikan bapak mater. Setiap kita batal wudu berarti haram temenang senajan boboh gitu. Atas nama lain kita orang pintu bapak ibu sekolah gitu. Tuh, demen. Batal wudu teu senajan tadina. Tapi lamun can ditikah mah can jadi matere masih kene batal wudu, masih batal wudu. Bari meunang kene berarti setiap batal wudu berarti meunang dikawin geura. Paheula-heula jeung bapana. Ya. Paheula-heula jeung bapana. Ari nu nganjang bapana heceng anter bapak ari nganjang ya. Yang materi jeung aceng ya. Ai pas kabenderan kanu ngora umur 17 tahun. Atuh ieu mah patesna jeung aing. Atuh geura goblok can dikawin ari hayang mah ceuk agama eta masih batal wudu bari
Tapi lamun geus beunang ku bapana berarti eta geus mahram, artina teu batal wudu, cek teu beunang. Matere ibu tiri lah, orang buka ibu tiri, orang lalaki buka matere tetep batal. Anu kasembilan wa zaujatul ibni pamajikan ti anak lalaki. Naon? Pamajikan ti anak lalaki urang saha eta? Minantu, itu ketembaknya. Lihat itu wa zaujatul ibni pamajikan anak lalaki urang bukan anak lalaki, tapi pamajikan berarti minantu urang awet tah eta henteu teu batal. Tah bade we heula ya sing ada di bumi ya ka masjid atau boga urang salaman. Ulah boga urang bapak mah dusun eta teh. Ada dan bapak terus salam. Yakin etanya wa zaujatul ibni minantu urang awewe. Anu abintu zaujati anu ka-11 ika sabaraha ya. Mun ka-10 wabintu zaujati. Anak awewe ti anakna pamajikan. Anak awewe ti pamajikan. Anak dare awewe tah. Tanya mau batal can dikawin mah eta mana atau ka mana ge batal. Jeung meunang dikawin jadi batal ka mana ge can dikawin. Terus ka anakna oge sarua sebale kitu tah. Saneusna dikawin tah jadi boga anak tere awewe parawan atawa balik dewasa eta teh batal eta. Ya, sanajan lain anak urang eta deung anak batur ya. Cukup gitu eta pan keunaan ari urang. Ari nyaho mah gitu nya terepot urang berjamaah kaburu. Coba lamun teu nyaho ya. Salah batal kalau deui jemaah jamaah tinggalin. Ari nyaho mah anak tereng anjing kamari. Amalkeun Qur'an emang tah. Bila perlu tulis datang ke bumi tulis mahram ayat 11 inget tadi. Makruh anak terus supaya ingat. Jeung urang atau jeung anak urang ke bijaan we anak urang. Ya, perkara-perkara anu sakira-kira baik, bagus, urang tuduhkeun kana jalan kahadean, bahkan lain ka keluarga ka anak pamajikan urang bae. Nuduhkeun kahadean eta. Urang kudu daek nuduhkeun kana kabagusan, kabatur, komo ka keluarga mah. Sebab naon? Sebab urang bakal kabagian ganjaranana. Nuduhkeun kebaikan, magahan kebaikan eta lain teu kudu ustad kiai bae. Kabehan ge bisa teu kudu ustad kiai bae nuduhkeun kana kebaikan. Kabeh ge boga kesempatan. Ya, ayo. Sebab pahalana sarua jeung nu migawena, urang nuduhkeun doang. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjuki kebaikan, nuduhkeun kebaikan, maka pahalanya seperti yang mengerjakannya. Urang nuduhkeun isi ieu mah diperhatikeun boga hartana ieu di teu manfaat. Mati dipake kieu-kieu kitu. CS ieu nya. Nuduhkeun ku urang. Om, itu baiknya itu kamu punya harta ini itu sedekahkan, baiknya jadiahkan. Karepnya mana boga duit beli mobil, opa hiji tulur kabeh. Henteu nyahun kana sedekah anu bakal manfaat di akhirat nulungan. Ya, sebab tilok ngaji, saja tilok ngaji ya. Kebaikan mah di mana bae? Keur ulin urang, tunjukkeun kebaikan.
Oh iya kita bakal mati. Harta kita kalau tidak dimanfaatkan untuk kehidupan nanti rugi. Iya ya. Itu ada pesantren, itu ada majelis turu cek bangun di sisi jalan. Iya ya. Nah, kumanehna? Nah, menang pituduh katarimakeun karek nyaho itu iya ya. Jamuan mata habis banyak kok iya ya. Disedekahkeun supaya itu foto antar eta menang sodak menang ganjaran sedekah anjeunna anu nyedekahkeunana. Urang ge menang pahalana nuduhkeun kana jalan kebaikan lain eta. Engke ieu lain perkara eta bae perkara naon bae ketika orang menunjukkan kebaikan terus dilaksanakan ku batur, maka orang bakal kebagian pahala seperti yang mengerjakannya. Kayak orang di akhirat jadul, iya pahala saha, iya pahala naon. Orang baheula orang nuduhkeun kebaikan diamalkan ku batur. Da ieu pahala sedekah saha ieu? Jaing mah teu sedekah ja anak aing baru-baru sedekah, aya dipakai diperebutkeun. Ieu sedekah saha ieu? Orang dia pahala, ieu pahala saha, pahala sedekah saha? Ieu pahala ngaji Quran saha, ieu pahala berbuat baik ke sesama saha ieu? Orang dia baheula nganuduhkeun urang, CS urang, kawau urang, orang terdekat urang, orang anu sekira-kira wani lah ngabejaan, mapatahan gitu, moal marah. Horeng ge teu karasa eta, horeng ge dilakoni, dikerjakan, diamalkeun kumanehanana. Naon bae eta mah. Ya. Komo beuneu kiai mah abuya bocor terus ya. Petunjuk-petunjukna anu perantos ditunjukkeun ku aranjeunna ka murid-murid pesantren diamalkeun, mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, pahala sedekah, pahala ngaji, pahala salat itu meunang nuduhkeun guru-guruna para alim ulama kocor mandala ala khairin ya. Falahu mislu ajri failihi. Seperti itu. Jadi ya, urang ge lain kiai ustaz bar urang ge boga kesempatan gitu untuk meraih pahala menunjukkan kebaikan. Mudah-mudahan ya apa yang kita tunjukkan kebaikan diamalkan. Lumayan eta pahalana. Sanajan urang terus ya sedekah saya belum ya anak sedekah. Terus orang itu dengdeungeun tapi dengdeungeun eta nyahona karena kebaikan menang ti urang. Jelas keterangan hadis Nabi-nya. Catat ieu pikeun urang sapal pikeun anak urang pikeun kebaikan eta. Saya nanya eta wa ummu zaujati anu terakhirnya eta ibu pamajikan wa ummu zaujati nu ka-11 anu kasupkeun mahram eta wa ummu zaujati ibu ti pamajikan ibu ti mitoha berarti ya eta teu eta bener cek agama urang kemarin geus nyaho meme diterangkeun ge ieu nya geus nyaho urang ka mitoha teu batal nya tapi paling urang nyaho ka mitoha tadi teh nya ka anak ka dulur anak kalau sabaraha tambahan deui ku aya 11 ore. Ya. Mitoha. Tadi nama can jadi pamajikan mah anakna masih kena ajnabi ini. Ajnabi deung-deungeun kene artina batal wudu kene urang keur nganjak batal wudu kene mun boga wudu urang salat. Dalam batal wudu kene artina menang kene setiap batal wudu berarti menang dikawin. Ai ngancang ka anakna jol indungna leuwih geulis ti anak sok aya eta. Sok aya mumpung kerjaan jadi jeung anak geus gerak mengkol. Ulah bisi geus kawin jeung anak aduh kaduhuk baheula nya. Teu ngawin indungna padahal mah aya eta. Indung leuwih geulis tibatana anak aya. Tapi lamun geus jadi pamajikan urang mah anakna eta ibuna mahram hartina teu meunang dikawin. Mahram hartina teu batal wudu. Urang teh salaman, "Bu, Mak." Da kuih nya gakeun, "Mohon urang boga wudu." Tos kalau wudu ari salat dohor. Kalau wudu atau naon eta teu batal. Itulah mahram
anu 11. Mudah-mudahan tiasa kaemutan ku urang. Pikeun bekal urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yustaratu li sihhati sholati wallahu a'lamu bishawab. Bina sakieu bae pamasak urang. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparina panjang umur, dipaparina kesehatan, dipaparina rezeki anu jembar semata-mata pikeun bekal urang hidup di dunia ibadah takwa ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang jadi hamba anu pamulya-mulyana hamba di hadapan Allah. Nah, jadi di hadapan Allah anu paling mulia eta lain ustad, lain kiai, komo eta mah saha ge inna akramakum indallahi atqakum. Anu paling mulia di hadapan Allah nyaeta atqakum, orang yang lebih takwa di antara marane. Takwa eta ngajalankeun sakabeh perintah Allah, ngajauhan tinggalkeun larangan Allah. Berarti saha bae eta mah? Rek petani teh, rek pedagang teh, ya. Eta bisa leuwih mulia di hadapan Allah lamun takwana melebihi takwa ustaz jeung kiai ulama. Tapi biasana ustaz alim biasa tapi teu gituan. Makana gitu. Orang yang paling mulia di hadapan Allah yaitu orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi ada kesempatan untuk menjadi mulia walaupun seorang petani, walaupun seorang pedagang dan lain sebagainya. Sekian bae saya sampaikan dan terdapunten tidak sedaya kesalahan-kesalahan kakiranana. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulillah ajma'in. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi